Jeung enjing hampurasun tepangkeun wasta abdi teh novel di kelas 10 PS3. Jadi abdi bade ngendakeun tugas Sunda anu dititah ngadongeng selama kurang lebih 5 menit. Jadi abdi bade ngadongeng Danau Toba. Jadi kacarikeun di padueukan Sumatera aya petani anu gatel digawe. Manehna hirup sorangan unggal poe. Digawe ngahumna jeung ngalauk teh nyaho kacapena. Manehna ngalakukeun ieu pikeun kahirupan sapopoena. Tah, hiji poe si petani eta teh indit kaleuwih teu jauh teu imahna. Ngalauk jeung poe ayeuna jang di dahar. Ngan ngamodal jejer, eupan jeung korang atanapi wadah lauk eta teh. Manehna langsung indit kaleuwih. Saprak nepi di dinya. Manehna langsung ngalungkeun jejerna. Salila ngadagoan eupanna di dahar ku lauk. Patani eta ngadoa. Gusti, mugia abdi ten ayeuna teh tiasa dipaparin rezeki lauk anu seueur. Teu lila si eta saenggeusna nempo hasil bebeungan teh anu mangrupa jelmaan ti gadis anu geulis. Anu si gadis geulis teh ngomong, "Tulung kaula ulah di dahar antepkeun kaula hirup gorouk eta lauk." Anu leuwas mangrupa lauk teh jelmaan geulis. Tah, geus kitu teh si petani eta teh ngukut eta lauk teh geus lila. Di geus lila teh si petani eta teh geus babaraha taun si petani eta teh nikahkeun eta lauk. Ngahasilkeun budak anu ngaranna teh si Samosir. Tah, duaan eta teh sakeluarga eta teh hidupna tentam, damai dan sejahtera. Jeung boga hiji janji anu ulah nepi diucapkeun, ulah ngucapkeun si Samosir teh budak ti lauk. Dina hiji poe si bapana si Samosir teh emosi anu ngabuat ngagorowokeun budak lauk ka si Samosirna. Anu ngajieun si Samosirna teh nyari hateun. Teu lila geus ngomong kitu kaayaan fenomena alam teh berubah. Aya badai anu tarikna teh teka bina-bina. Anu matak seueur loba rumahan jeung pohon-pohon teh anu rusak ku sabab eta badai teh. Datang indungna si Samosir, indungna si Samosir teh eta si Samosir jang indit ka bukit anu tinggi. Di dinya teh si Samosir ge lamun manggih pohon anu tinggi di bukit eta ieu teh naek ka pohonna ngemeh teh nanaon. Tah teu lila indungna ge nginum ka bukit eta kusabab anu ditinggalkeunna teh geus tergenang ku cai. Teu lila si caina teh ti mimiteuna leutik jadi ngagedean si caina teh nu matak ayeuna ku masyarakat setempat disebut eta teh Danau Toba. Jadi kitu wae dongeng ti abi, mugi-mugi tiasa jadi manfaat bagi sadayana. Hampurasun. Subscribe.